parah nih. Aduh, na motor tete naon deui nya? Hah, aing mah sanajan menang barang. Semogok di wae apes aing mah. Lah, ieu mah kudu ka bengkel Mang Doyok deui mah. Repo, aduh, ye anjing tur aing nyeri. Repo. Ribu, ye. Aduh, Repo. Pak Doyok, ya tulungan yo. Mogok yo. Tulungan. Maneh tas di mana Ucup? Aduh, si anak kunaon atuh? Tas di mana atuh Ucup? Jeung geus ngide rongsok, Bang. Oh, maneh aya nu meumeulian rongsok? Heueuh, aduh. Wah, tah, ait. Oh. Sok standarkeun kayak aduh, nya sarakeun gerak ka aing sia mah. Ribu, Bang, aduh. Gawat geura pangadeankeun ye. Nah, tutup ieu bengkel, Bang. Wayah, nah ingat Cup ayeuna merek aya perlu aing ka Ciamis. Pan mobil aing geus 5 poe aya nu nginjem ngomong sak poe da eueuh geura. Nah, kumaha atuh aing ieu? Ieu aing motor mogok. Atuh tunda di dieu heula. Maneh mah jigo aing di rongsok mah. Kumaha, Bang, atuh pan meureun berat. Ieu ge aingna motor. Berat. Coba di ditu teh aya kene cokoteun. Besi, mesin sanyo, sepeda opat deui. Radio, TV, kompor gas. Deui bieu teh aya nu nawarkeun ka urang parabola. Kudu kumaha ku aing dipanggul. Ih, alhamdulillah atuh Cup. Heeh, mending keneh kitu sia teh ngida rongsok, tapan meunang duit daripada nyolongan beas we indung maneh. Pan heueuh, Bang. Kitu urang ge maksudna teh ditambahkeun ku indung urang kapanggiheun nyolong beas. Nya heueuh atuh kayak da indung sia ge meureun datang curigaon beasna dicolongan we ku maneh. Mending keneh kieu heueuh sia ngida rongsok kayak menang duit tah. Kumaha atuh ieu motor, Bang? Ari eta maneh asal mulana mogok kumaha tadi teh hirupna eta? Asal mulana, Bang. Urang teh Bang ieu nalian ieu nya. Tah, ku urang teh maju we, Bang. Tah, keur ngeunang-ngeunang teh, Bang. Cet parem. Aing teh, Bang, turun heula nya. Didempoan ku urang teh bisi busina. Urang teh diselah deui, Bang nya. Lempang. Cet parem deui, Bang. Anjing, urang nyurung, Bang. Mun jauh tina tanjakan. Suku aing ieu, Bang, mun nyeri teu kuat. Jaba pas mogokna teh, Bang, di ditu teh loba awewe. Ing urang teh, Bang. Ini di darempokeun meuni era, aduh korban perasaan, Bang. Ulah era-era kehedkeun wae nah sia mah era segala usaha era. Slow we, slow santai, ulah era-era. Eta maneh eta ari bensina geus di bensinan can. Ah, buah heuh, Bang, bensina. Kamari teh urangan ngeusian 5.000. Aing kara-kara inget ayeuna, Bang. Cuma ngumpul heula. Heuh sok tempo sia teh ngomong wae lah nyorot segala. Buah heueuh ieu bensina beak teh nu beak teh euy. Berat euy. Gila ge euy. Alah, dah heueuh beak bensina, Bang. Cir. Oi, yo nu kakawali tadi nih geuning. Kamere 100.000 ka aing lah. 100.000. Maneh menang gede. 5.000. Deh aing. Mana robot itu? Ayo, Tuh, oi. ayo muatan wa aing rek kaci kijing ke. Kau kaci kijing. Di mana sih teh? Ih, si kijing sayang da masuk urang teh. Di ditu. Wah, nu bener sih teh budik. Bener wae aya berpengaruh mah. Dua urang manja bagianan beungar ya, mobil bagianan lomba. Tapi men lagi 2 tingkat tuh tau gede. Nah bener sih teh budik, serius. Loh, ngomongna eta budak. Aya muatan sana uana duaan. Ya, lamun nang layangan ulah musim hujan, kan. Gua ngapung-ngapung. Muatan goblok lain nang layangan. Eta mah. Sia. Bener wa urang mah beungar. Sekadar ngising oge kudu ojek ku aing mah. Ajik sia mah ngomong teh segala wae ket. Ya tarik. Heula cicing sing ngabohong si budik mah ngaranna ge budak atuh sia teh. Aduh, kalau kitu ka aing lagi. Yo, udah yo. Bodyguard. Wa urang mah untuk penjenelagenan di jam genep pisuk-pisuk nepi ka jam genep. Penting. Oh, alhamdulillahnya. Ku Allah tadi bere rezeki. Duit. Hayu. Asa pusing benar budik. Benar, kalau ku bohong mah. Ya bibit lah. Aripan lah. Kagirang. Dibawa ke mana? Ah, ngomong dah tadi.
Hei, mantap. Di mana uang mana ini, Burik? Ah, jadi mau gua urang. Hajik tanyakan heula. Siap itu ojek nama. Oh, benar. Pak. Ojek nanti ke siap. Wah tulus ayeuna Burik, kerek diteang dina mobil engke. Dabongan hujan. Alah, teuing euy. Barang aing geus nyoba ojek sadua-dua. Hah, aing. Kumaha atuh nya aing yeuh. Aing mau ide euy. Kumaha, Burik? Kalem da tuh Bang da tulus yo. Kan dibayar teh 200.000 ongkosna teh. Komisi aja kurang tapi. Nah, siapa can-can acan, geus minta komisi. Ya tuh gua aing mau ditarik mah ke Mang Doyo. Kurang nengan deui ojek nu lain. Cis, ya mama trek bisa leutik-leutik kayak teh. Meni hayang komisi ti heula sia teh kira-kira. Pan uang mana ya tama? Pulangan gimana 10.000? Mumpung pulangan ada mojona tidak 200 mah. Kana 50 kan mah. Mulai mah 100 ge bae. Sianya leutik-leutik kana duit kahet. Oh, geus satu sakit tuh jig goteng gua manehna. Burit ya? Oh, oke ku aing ditanya. Oh, anjing kuat burit. Oh. Hah, bayar yang 50.000. Kenapa Bang Doyo kucing ada gon itu tuh. Nah, curi sageran. Hah, lumayan euy. Nah mana ulah si burit teh lapisan geura. Rik, Kira ieu teh geus tuh, geus kurit. heueuh na ka mana nya si kahet teh wana? Yah, itu udah kemana? Nyao, cek aing ge ka aing geus minta komisi 50. Nyebutna wana ongkosna 200 ka Cihayam. Yah, dulu masih itu nu ngongkos kemana? Nah, kemana jadi ngongkos ke budak itu? Pan komisi, eta mah komisi. Oh, siapa mau kena kopi, dia mau kopi anjing sini. Gila anjing. Nyao. Ah, aing geus balik wae. Siapa ngajak hujanan wae ka aing. Aja ting tarik aing jauh daripada hujanan kieu mah. Aing teh heula. Aing si burit kahet teh. Nah kemana si kahetnya? Nah si burik kumaha si kahet teh? Aduh, aing mah kudu digeger. Oh iya mah uas si burik ya. Kang punten. Mohon akang teh saur si burik cenah bade ngojek ka Cihayam 2 motor. Da moal cios Kang, direct dijemput dina mobil, wayahna hujan. Aduh. Nah si burik kumaha pan tadi teh nyebutkeun cenah rek. Wah cenah ek balik cenah kena ojek ka Cihayam ongkosna 200.000. Malah mah geus minta komisi 50.000 si burik nanti. Aduh, aing burik. Duh ka abdi mah teu terangan eta mah si Burik meureun. Aji. Nah si burik si goblok ngagawean ka aing si kunyuk. Aduh, aing katipu ku budak beureum ku aing awas ya burik. Kapanggih ku aing. Si kehet ka aing ngajailan dewe burik.